Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang nepang deui sareng sim kuring Muhammad Farizlan Azhar tina program Warta Sunda 13 September 2022. Ayeuna loba minuman anu seger siga nutrisari, Milo jeung sajabana. Jeung inumanna teh dipikaresep ku barudak sakola sabab rasana inumanna anu amis tur nikmat. Tapi kumaha cara ngajualna supados seueur anu hoyong meser? Hayu urang ngupingkeun wawancara ti reporter kami nyaeta Glenn. Mangga Glenn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, beja dinten ieu aya inuman kuliner di dieu. Rerencangan abdi nuju ngobrol ngeunaan tukang minuman. Assalamualaikum Pak, saya izin wawancari Bapak untuk tugas sekolah, apa boleh Pak? Boleh. Pertama-tama, saha nami Bapak Anjen? Denny. Sabaraha lami Anjen ngajual di dia? Sekitar 4 tahunan. Sabaraha omset Anjen biasa nampi dinasa dinten? Dinasa dintenna paling 600-700. Naon motivasi Anjen pikeun dagang? Menambah ilmu aja. Naha Anjen kantos ngalam kejadian anu teu dihayangkeun nalika ngajual? Kemalingan. Sabaraha modal bongkaran nalika Anjen dijual? Sekitar 3 jutaan. Naha Anjen milih ngajual dia? Karena ini pilihan abdi. Sabaraha kata napi dinten sabaraha pembeli biasanya sibuk? 50 orang. Terima kasih Pak. Ya. Hatur nuhun Glenn. Dupina mung sakitu wae warta dina dinten ieu. Sim kuring pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.